Sampurasun guys, ayeuna abdi aya di Terminal Hiji Bandara Soekarno-Hatta. Ieu kaayaan ayeuna di bandara sepi. Area kedatangan ya guys ya. Di dia biasanya rame wae guys. Tara pernah sepi, ayeuna sepi kios kieu guys. Ayeuna orang coba ke ruang keberangkatan ya guys. Orang tingali kaayaan ayeuna. Tuh sepi pisan guys ayeuna guys di dia guys. Ya counter check-in Terminal Hiji A nya guys. Taflops Line King, tempat kumpulna kru saencan berangkat ke pesawat. Ayeuna urang naik ke boarding gate guys. Urang tingali kaayaan boarding gate nu ayeuna. Ieu ruang tunggu saencan asup ka gate. Biasana di dieu rame pisan guys. Ia menuju ke arah gate Hiji A sampai 7. Sepi guys, tutup sadayana nya guys. Iya, X-ray K2 masuk sebelum gate. Area ruang tunggu semacam lounge untuk penumpang guys. Sepi pisan kaayaan ayeuna. Ieu taman. Lamun kaayaan normal di dieu teh rame we guys. Ngarobrol, ngarongkrong, ngaropi di dinya guys.
ya aya kid zone, ruang tunggu ke penumpang nu mawa budak dia guys. Biasana loba oge barudak dia guys sok harumpul di dieu. Ieu X-ray 2 tempat pengecekan penumpang jeung barangna lamun saencen penumpang asup ka boarding gate. Petugasna oge teu araya guys. Oke sakitu guys nu tiasa abdi sampaikeun kieu kaayana Terminal 1A ayeuna. Hatur nuhun tos nonton channel Mamang FOO. Tong hilap like video ieu, subscribe channelna kanggo ngadukung channel ieu ame terus maju berkembang. Hatur nuhun, sampurasun.